Lur, sia urang mah bener rek berbagi cerita ya urang mah. Nama urang geus bebaskeun hirup teh. Keun bae batur nu ngomongkeun we urang mah. Bae antep tong didarenge obrolan-obrolan nu karitu patut ka stres-stres ka nyeri-nyeri hate sia teh. Geus we urang mah ayeuna menikmati hirup teh lah. Rek arek naon kapanggih dahar rek henteu, kapanggih udud rek henteu. Bebaskeun ayeuna mah hirup teh. Tah jiga si Mang Timo euy. Hirup teh bebas si Mang Timo mah euy teu boga pikiran jigana teh. Jigana gitu. Mang Timo mah hebat euy. Gawena teh jauh ka Jepang. Urang lain miluan jiga Mang Timo tah kumaha carana euy. Teuing kumaha ya. Duh tuh urang mah bebas lur urang mah. Urang mah ngonten rek di makam di kebon. Jadi urang mah lur. Bebas ayeuna mah aing lah. Geus moal loba pikiran aing lur aing ayeuna mah. Aing rek dibebaskeun jelema nu sok ngomongkeun aing ku aing. Engke mah ku aing rek dibungkam ku aing ku kasuksesan lur. Urang mah yakin lur urang mah rek jadi jelema sukses itu. Bener urang mah. Bener urang mah ayeuna mah geus ditentukeun jalan hirup urang ku urang. Pokona mah aing rek jadi YouTuber aing. Pokona mah jadi YouTuber besar aing lah pokona mah. Kayak aing ngamusakeun geus jadi YouTuber besar aing geus loba duit. Ku aing jelema miskin ditampung ku aing. Pokona mah kabeh diberean dahar ku aing lah. Kuut ku aing bere daharna. Lur lah pokona mah urang kudu yakin ka diri urang sorangan lur pokona mah anu kemampuan urang sorangan gitu urang kudu yakin pokona mah tong patah semangat keun bae batur nu ngomongkeun urang mah enak mah geus we lah anggap eta mah ieu lah kaleng rombeng lah eta mah geus bae antep rek sasaha oge bae urang geus enak mah urang mau fokus ka keluarga urang anak pamajikan urang ka kolot-kolot urang nu araya keneh sok sing hormati kolot urang terus kolot pamajikan urang mitoha eta ge sarua eta teh kolot urang mitoha teh urang teh kudu kudu seimbang rasanya urang teh da saro wae eta ge kolot pamajikan berarti kolot urang gitu kadulur-dulur nu ka adik-adik pamajikan urang ka lanceuk-lanceuk pamajikan urang teh kudu nyaah eta teh anggap dulur urang sorangan eta mah bener urang serius eta mah lain urang heureuy eta mah bener serius eta mah urang mah karena mah geus we fokus ayeuna mah eta ka keluarga urang kolot urang adik-adik urang lanceuk-lanceuk urang nu baroga lanceuk kemudian urang mah anak mimiti terus ka adik-adik pamajikan urang ka lanceuk-lanceuk pamajikan urang ka kolot pamajikan urangnya mitoha berarti eta urang kudu nyaah kudu menghormati wajib hukumna teu meunang henteu eta mah geus urang fokus ka dinya bahagiakeun keluarga urang geus tong mikiran batur lah geus tong mikiran anu anu usil hirupna nu sok ngomongkeun urang nu ieu geus tong didengen kitu tong didengen ugunana maju we urang mah terus ka hareup maju terus ka hareup tatap ka hareup sing yakin beda urang ayeuna urang yakin ieu urang bakal maju aing malah pokona mah ti naon we arek tinu YouTube arek tinu naon aing terserah lah pokona mah aing mah bakal maju we ka hareup tingalikeun aing ke mun sukses pokona mah ditaronggengan ku aing jelema nu sok ngaromongkeun aing tah ku aing bener ku aing mah lain urang dendam urang mah anu urang mah nuduhkeun ka manehna kitu jadi jelema teh ulah sok usil gitu ulah sok ikut campur kana urusan batur kanu dapur batur teh kitu urus we dapur sorangan kecuali sia teh beunghar gitu sugan lah gitu masih ka ieu keneh aya jelema beunghar mah da aya loba duit bebas gitu dan memang kenyataanana lur eta ayeuna mah gitu loba duit bebas gitu tapi da rata-rata jelema nu loba lagu mah jelema nu malarat lur anu miskin anu balangsak keneh hirupna eta anu laloba lagu mah ngaromongkeun we batur resepna teh ngagibah we tan tong ditarurutan kitu lur eta mah eta ciri-ciri jelema moal pibeunghareun ciri-ciri jelema moal pisukseseun hirupna bakal mandeg we hirupna jalan di tempat geus nu kitu mah tong di ieu tong diturutan urang ayeuna mah tatap masa depan orang dengan sebaik-baiknya gitu. Oklah sing sukses kakabehan salam non
calon jelema suksesnya. Orang calon jelema sukses. Soalnya orang jelema can sukses gitu. Geus lah sing non sing sarehat sing calager nya gendeurkeun lur lah urang ka Mang Timo teh aduh mun aya lowongan ci atulah ajak urang ka Jepang ka ditu urang bae tukang mukaan naon baud naon teh Mang Timo di ditu gawena naon nya sok lah ajak urang mah tukang ngaduk tukang sasapu tukang ngepel tukang naon lah urang mun penting asal loba duit Mang Timo euy ayeuna mah sok lah sap ibit aing lah ka Jepang lah jeung Mang Timo aing milu lah geus bae aing mah tinggalkeun Indonesia ku aing tinggalkeun lah Garut ku aing tinggalkeun lah bye bye Jabar bye bye Garut heuh nya geus heula aing ka Jepang siap-siap ah Mang Timo ah